Basulan terus lompatan gogorobasan luncat tina hiji rungkun kana rungkun sejenna. Disusul ku pating diredna belil anggota kenil anu ngudag ti tukang. Tapi Basulan si horeng bener-bener asak rancingeus. Luncat ka kenca, luncat ka katuhu, mahindaran pelor bedil anu pating plesat hincer kana awakna. Sakapeung katempok luncat kana hiji dahan tuluy ngagulayun, luncat deui kana dahan nu sejenna. Estu ngagunakeun gerakan anu pacida cepetna. Sampai-sampai teu bisa katuturkeun ku mata. Anggota kenil bener-bener dijieun ribuh. Teu sanggup nimbangan karancingesan Basulan. Jado teh eta jalma bener-bener siga belut. Hese bisa ditewak. Kuat peta bantuan ke pasukan 3. Cek pimpinan kenil anu ngaran Sambas marentahkeun ka anak buahna supaya minta bantuan. Siap letnan. Tembal salah saurang anak buahna. Tuluy eta jalma ngarahkeun hiji alat ka luhur. Bentukna katampo siga bedil. Tapi ieu mah ukuranna rada pondok. Geus kitu eta jalma nekan pelatuk. Wus. Tina moncong eta alat keluar api bledug. Kasada ngabledug di Jomantara brae. Di Jomantara api katempo buyar lir kembang api sakicep kaayaan katempo caang. Si horeng eta kajadian teh mangrupakeun tanda ka pasukan sejenna yen di daerah eta keur aya musuh. Eta tanda katampueun ku hiji pasukan kenil anu keur boga tugas jaga di belah kaler. Nampo kajadian kitu eta pasukan katampo ribut katkot ngarokotan bedil masing-masing bari pating corowok. Aya musuh, aya musuh. Aya musuh, oi, aya musuh, aya musuh. Cenah. Salah saurang anggota kenil kelompok eta tuluy ngadep ka pimpinanna anu keur diuk santai di jero hiji ruangan. Lapor komandan, pasukan 2 pimpinan Letan Sambas mere tanda bahaya. Pasukan siap nunggu perintah. Cek eta jalma. Ngadenge kitu, komandan eta pasukan anu ngaran Letnan Cubeh terus mere perintah. Segera kirim bantuan. Kamu langsung yang pegang kendali. Sebagian pasukan tetap jaga keamanan dia. Cek Letnan Cubeh. Siap laksanakan. Cek eta anggota kenil mere hormat tuluy indit keluar. Satuluyna manehna nyiapkeun 10 urang anak buah pikeun ilu jeung manehna ngabantu pasukan 2 pimpinan Letnan Sambas. Sababaraha urang katampo indit ninggalkeun eta tempat muru ka palebah tempat lain anu tadi mere tanggana teh. Ayeuna kocapkeun deui Basulan anu masih diburu ku pasukan kenil pimpinan Letnan Sambas. Sora bedil masih kadenge pating pledug, pating direded. Ditembak-tembakeun ka unggul juru, ka unggul rungkun. Ari Basulan harita keur nyumput di hiji rungkun anu teu jauh ti pasukan kenil. Be, aya bae halangan teh. Mana aing teh keur diburu waktu pisan. Kudu bisa anjau ka Cipeuteui sameh beurang. Aduh, aya bae kudu kumaha ieu. Cek kerentas Basulan dari terus pada nama taki-taki bisa aya bahaya. Basulan katempo ngahurang mikir. Teu jauh ti manehna aya batu sagede kalapa. Kot ku Basulan dicokot. Lung eta batu tuluy dialungkeun kana hiji rungkun anu rada jauh ti palebah manehna. Gorobas. Kadenge sorang gorobas. Si horeng eta batu nu dialungkeun ku Basulan teh ngaja pikeun ngalihkeun perhatian musuh. Usaha Basulan hasil. Kadenge sora batu pating peuretek ka palebah rungkun anu ngasada gorobas teh bari pating direded. Nembak-nembakeun bedil. Sanggeus lingkungan tempat anu dipake nyumputna rada aman, Basulan katempo ngarenghap tuluy cengkat alaunan cereng blesat. Basulan numpat ke arah nu sejen, kadenge sora gogorobasan. Para pasukan kenil anu tadi ngarudag ka rungkun anu ngagorobas ngarasa katipu. Harap jadol, bener-bener linghas eta jelema. Urang kabeh ditipu. Udag. Cek Letnan Sambas mere perantah deui ka anak buahna pikeun ngudag deui Basulan anu kabur ka tempat lain. Cukup man sakali komando, para anak buah Letnan Sambas ting perentak ngarudag deui Basulan bari pating corowok dibarengan ku sora bedil anu pating jereded. Maranehna ngahaja supaya ngaruntageun hate Basulan anu keur kabur cenah. Cag urang tundah heula. Ayeuna urang caturkeun heula kaayaan di hiji tempat. Harita katempo aya nu keur kokolewatan lir cahaya koneng. Ngabelesat tina hiji pucuk tangkal kana pucuk tangkal lainna. Tuluy reg eureun dina hiji dahan anu rada jangkung.
Si Horeng anu jujur lelatan teh nyaeta Nyimas Kurniasih anu keur salin jinis jadi hiji jawara awe anu katerahna Nyai Kembang. Panon Nyai Kembang katempok seukeut ngawaskeun ka hiji tempat. Kadenge kumaina hawar-hawar sadaya jalma nu keur patinggal rendeng. Teu lila blesat Nyai Kembang blesat deui ka arah datang sora. Kalayang crek Nyai Kembang nincak hiji dahan tangkal terus nangkung. Ilmu hampang ragana geus kacida luhurna sampai dahan anu diinjekna ge teu katempo aya geus leutik-leutik acan. Teu jauh tina tangkal anu dipake cicing ku Nyai Kembang katempo hiji bangunan anu kacida legana sakulingna dipagar ku tembok di mana di luhur sakuling tembok teh dipasang cucuk-cucukan anu kacida segeutna. Si Horeng eta bangunan teh markas Kenil pasukan Kapten Soma. Ari di saluran tembok katempo aya sababaraha urang anggota Kenil keur dijaga-jaga. Marake seragam lengkap jeung parahi nyekel bedil sewang-sewangan. Harita Nyai Kembang terus ngawaskeun ka eta tempat. Aing kudu bisa nyusup ka jero, tapi ulah sampe ngagerewahkeun. Cek kerentas Nyai Kembang. Tuh Nyai Kembang ngolosot turun lalaunan, crek nincak taneuh, dihandapkeun tangkal sama sekali teu ngaluarkeun sora. Curelat terus ngajorelat ka satukangan hiji batu gede anu aya deukeut tembok. Didinya Nyai Kembang terus ngawaskeun ka peluah jalma-jalma anu keur jaraga. Katempo ku Nyai Kembang aya saurang anggota Kenil anu keur misah jauh ti batur-baturna. Kot Nyai Kembang nyokot batu leutik keluar dialungkeun ka nu keur misah teh pletak. Beunang pisan kana sirahna. Eta anggota Kenil kaget luwak lieu. Kurang ajar, saha anu nenggor ka aing? Cek eta Kenil bari luwak lieu. Pletak. Karasa aya nu ninggang deui ayeuna mah karasana teh kana tonggongna. Eta Kenil kacida ambekna. Haram jadah, saha nu maneh heureun ka aing ya? Cenah cek hatena. Disangka kumaha mah baturna anu keur ngaheureuyan. Eta Kenil terus sulang sileung. Ret ka palebah batu anu keur dipake nyemput ku Nyai Kembang. Pletak. Aya nu mabet deui ti palebah batu pas meneran keuna kana terangna pisan. Atuh si Kenil beuki ambek bae. Kurang ajar, calutak sia. Hayang dibaje ku aing. Cek si Kenil susumbar. Tuluy maena katampung hincik lempang ngadeuketan batu anu dipake nyemput ku Nyai Kembang. Nempo eta Kenil nyamperkeun, Nyai Kembang buru-buru dongko. Barang si Kenil anjog ka palebah dinya, ku Nyai Kembang langsung didudut leungeunna. Tuluy dina gerakan anu kacida cepetna, nyeungeun Nyai Kembang anu kenca langsung nyamber kana beung si Kenil. Kadak kadenge sorang merek. Kulah hek kubrag, si Kenil langsung ngagubrag teu wala kaya. Eta kajadian lumangsung kacida cepetna bari jeung teu ngaluarkeun sora pisan. Sampai-sampai batur-baturna eueuh nu apal pisan kana kajadian eta. Ari si Kenil nu geus teu wala kaya, ku Nyai Kembang digusur ka tempat anu poek. Tuluy baju jeung calana dilaan, nu disisakeun ngan kolorna bae. Rap-rap satulunya eta baju jeung calana Kenil teh dipake ku Nyai Kembang. Tuluy topina oge dipake. Kop kana bedilna, breh bae sanggeus make pakaian Kenil jeung nyekel bedil mah Nyai Kembang teh persis bae siga Kenil. Sanggeus ngarasa rapi, Nyai Kembang anu geus nyamar jadi Kenil teh terus leumpang nyamperkeun ka anggota Kenil nu sejena nu keur ngariung. Leumpang Nyai Kembang katempo meningal gede gagah. Siga bae anggota Kenil anu sabenerna. Barang anjog kanu ngariung, ujug-ujug kadenge surabel ditabuh 3 kali. Teng teng teng. Para anggota Kenil katempo careureuk kaget. Tuluy pating beretek buru-buru lalumpatan asup ka jero lawang bangunan. Kan tinggal 2 urang anu teu katempo asup, sigana mah pas kebenaran bagian jaga. Teu lila Nyai Kembang ge ngucunghul. Manehna ge katempo lumpat siga para prajurit nu tadi rek asup ka jero. Tapi kunuduaan langsung dihalangan. Saha andika? Di pasukan mana? Tanya salah seorang penjaga. Nyai Kembang rada ruas oge. Geus teg bae cek pikirna maena pasti dicuriga. Najan kitu Nyai Kembang tetep tenang. Tapi bari jeung taki-taki. Nyai Kembang rada bingung lantaran maena memang teu apal ngaran-ngaran pasukan Kenil jeung naon kodena. Atuh jadina Nyai Kembang asal ngape ngomong. Suarana dirubah jadi suara laki. Dewek di pasukan Hayam Camani. Jawab Nyai Kembang. Ngadenge jawaban Nyai Kembang 2 penjaga ulang-ulang. Dewek asa karek kadenge ngaran pasukan Hayam Camani.
aya ge pasukan hiji, pasukan dua, pasukan tilu. Cek penjaga anu hijina. Tapi dasar belagu jawaban eta penjaga teh sarua jeung bere nyaho ka Nyai Kembang. Atuh Nyai Kembang anu tadi nanti apal ngaran pasukan jadi nasa dibere nyaho. Pok maina langsung ngomong deui. Ampura maksud dewek teh dewek anggota pasukan tilu. Cek Nyai Kembang. Bener. Lamun pasukan tilu aya sia. Tapi sok sebutkeun kodena naon? Tanya si penjaga deui. Ulang Nyai Kembang ulang deui. Naon kodena? Aing teh nyaho aya bae. Hese bisa nek asup teh. Maka ditanya kode segala. Cek kentasna bingung. Tapi keur kitu Nyai Kembang teu kahaja ngarampak kana saku bajuna gorehel. Kacak pangkomanehna aya sababaraha duit kencring. Nyai Kembang langsung boga akal. Nyeh, mainna katempo ngobrol Nyai Seri. Kot duit kencing teh dirogoh terus dicokot. Tuluy dengan nunggu nyokal duit teh dikencing-kencingkeun bari ngagupayan dua penjaga eta. Suaka loba omong euy, dewek boga rezeki, si lain harayang teu. Cek Nyai Kembang balik terus ngencing-ngencingkeun duit. Ngadenge ngomong duit-duit gitu, dua penjaga langsung bae hejo. Tuluy nyalampeurkeun ka Nyai Kembang. Rezeki di mana euy? Bagi-bagi. Heuh aing ge bagi. Nya atuh ku dewek dibagi, tapi ka dieu ka harewas heula. Sabab bising batur nyaraheun. Cek Nyai Kembang. Atuh dua penjaga eta teh ngaderegetan ka Nyai Kembang. Nyai Kembang dongko siga anu harewas. Dua penjaga urutan dongko barang geus deukeut kep leungeun eta dua penjaga dicekel. Tuk bledag. Tuk tuluy didagorkeun sapada baturna. Saking ku tarikna didagorkeun, eta dua penjaga langsung katur lengan. Teu bisa ngajerit-jerit acan, kulahek kubrak. Tuluy katempo ngajaloprak. Sanggeus dua orang penjaga rubuh, Nyai Kembang tuluy lempang asup ka jero ruangan. Breh teh prajurit geus baris di haripeuna Kapten Soma katempo keur siap-siap rek marek pengumuman. Nyai Kembang buru-buru nyusup di salah-salah para prajurit kenil. Teulilah kadenge Kapten Soma ngomong tarik pisan. Si horeng manehna teh keur ngatur siasat jang poe isuk. Dekeun ku maneh kabeh. Ieu parentah ti Menir Jensen. Poe isukan pasukan kudu dibagi dua. Pasukan hiji ku dewek dibere ngaran pasukan Ruyuk, dipimpin ku Sersan Damar. Tugasna ngawal iring-iringan Menir Edward. Sedangkan pasukan dua ku dewek dibere ngaran pasukan Heulang, dipimpin ku Sersan Dastim. Tugasna nyusup ngabaur jeung jalma-jalma lembur. Terus nyieun kakacauan. Cek Kapten Soma. Eta pengumuman kadenge jelas pisan ku Nyai Kembang anu keur nyamar jadi kenil. Tuluy kadenge salah seorang anggota kenil anu ngaran Sersan Dastim nyarita. Maaf Kapten, sim kuring can paham naon tugas kuring maksudna kudu nyieun kakacauan teh. Nyuhunkeun dijelaskeun nu langkung jentre deui. Tanya Sersan Dastim. Alus dewek bungah mun anu nanya. Lantaran berarti ngaregepkeun kana omongan dewek. Ayeuna regepkeun ku kabehan. Tembal Kapten Soma. Kadenge ngomongna Meni Daria. Naon sababna dewek ngabagi dua pasukan? Eta perintah ti Menir Jensen. Lantaran Tuan Menir Jensen dunungan urang teu panuju ku kedatangan Menir Edward ti Banten. Jadi khusus tugas maneh Sasadastim supaya nyieun kakisruhan, pancing para pemberontak supaya nyerang ke rombongan Menir Edward. Bila perlu, pasukan maneh sorangan nu kudu nyerang Menir Edward. Jelas Kapten Soma. Tuluy manehna ngeureunana sakedeung ngomongna. Kot kana gelas, tegot minum heula. Teulilah pok manehna ngomong deui, ari pasukanna katempo ngaregepkeun Meni Daria pisan. Jadi ku cara kitu Menir Edward kudu cilaka. Tapi nuduhna ka urang pribumi, lain ka pasukan urang. Khususna para pemberontak. Terus usahakeun kumaha bae carana Menir Edward bisa katewak. Syukur mun bisa bae. Sabab eta nguntungkeun nunungan urang Menir Jensen. Lamun Menir Edward katewak atau paeh anu bakal naik jabatan jadi seden nyaeta dunungan urang Menir Jensen. Karti jelas Kapten Soma deui. Sakabeh anak buah anu nunggutan. Kartos cenah kadenge saur manuk. Nyai Kembang anu ngadenge jelas pisan rencana cikna Kapten Soma jeung Menir Jensen ka Cidambekna. Kurang ajar. Si horeng bener-bener licik Menir Jensen teh. Manehna rek manfaatkeun bangsa pribumi jeung tujuan pribadina. Ku aing kudu dicegah rencanana. Gerentes hate Nyai Kembang. Tapi keur kitu kurunyung dua pengawal anu tadi dirubuhkeun ku Nyai Kembang asup ka jero maneh hareus-weus.
nyamperkeun Kapten Soma mere laporan. Lapor Kapten, aya saurang mata musuh anu nyusup di antara para anggota Kenil, cek salah seorang penjaga. Ngadenge kitu Kapten Soma bener-bener ambek. Kabener sia. Kapten Soma ngabentak. Leres Kapten, tadi kuring duaan katipu ku manehna, cek saurang penjaga anu hijina. Dasar goblok, ari sia gawena naon, cek Kapten Soma baik cekok ngajaran eta dua penjaga. Ampun Kapten, ampun, cenah cek dua penjaga ampun-ampunan. Tapi ku Kapten Soma terus bae dihajaran sampai kadua-duana pada ngajaloprak. Halangan pantau keluar, Dastim, pariksa saurang-saurang. Lamun kapanggih pengesupna langsung paehan, tembak bae, cek Kapten Soma mare parentah ka Sersan Dastim. Teu langke Sersan Dastim langsung ngalaksanakeun perintah. Sababaraha urang anggota anak buahna lalumpatan ngajaga lawang pantau nu keluar. Arif Sersan Dastim dibantu ku Sersan Damar tuluy mere parentah ka pasukan sejenna. Kabeh caricing teu meunang anu indit, parentah Sersan Damar. Nempo kajadian kitu Nyai Kembang ngarasa dewas oge. Beuh, cilaka, kayaan aing di dieu geus kanyahoan kumaranehna, cek geuntes Nyai Kembang. Ari Sersan Dastim jeung Sersan Damar terus katempo marisahi anggota Kenil hiji-hiji. Disuruh nenggak di tempuan beungeutna. Suruh saurang-saurang ditanyaan kode pasukanna. Beuki lila beuki deket ka pelebah Nyai Kembang. Tinggal kehalangan ku dua urang deui. Nyai Kembang terus taki-taki. Jantungna karasa beuki deg-degan. Barang Sersan Dastim jeung Sersan Damar anjuk ka pelebah manehna, kadenge Sersan Dastim mere parentah. Nenggak, cek Sersan Dastim nitah ka Nyai Kembang nenggak. Atuh jantung Nyai Kembang beuki deg-degan deui bae. Oh, ada jalan, aing kudu nekat nyerang ti heula ka maranehna, cek geuntes Nyai Kembang. Tuluy Nyai Kembang lalaunan nenggak rek membrehkeun beungeutna. Barang breh katempo ku Sersan Damar jeung Sersan Dastim, duanana langsung molong kurowok Sersan Damar kurowok. Penyusup, tembak, cenah. Tapi sameme aya nu gerak, Nyai Kembang sakilat ahumbatkeun leungeunna nyerang ka Sersan Dastim jeung Sersan Damar. Bak. Beureuk Nyai Kembang keuna kana poli pisan Sersan Dastim jeung kana cukang irung Sersan Damar. Koceak duanana ngocak. Ampun, teuat. Soloyong awak Sersan Damar jeung Sersan Dastim sosoloyongan. Nyai Kembang teu meuceun kasempetan. Wus, maehna luncat bari ngagunakeun jurus sajajar. Awakna muih siga panglay. Bak. Dua sukuna sakilat hantem sirah Sersan Damar jeung Sersan Dastim. Koceak cungkel duanana ting cadungkel deui bae. Serangan Nyai Kembang lumangsung lir kilat. Sampai-sampai gerak jurusna teu katuturkeun ku mata para anggota Kenil. Nyaho-nyaho dua urang Sersan eta geus ting cadungkel ngajaloprak. Barang sadar kana kaayaan kitu, Kapten Soma buru-buru ngagorowok mere komando ka anak buahna. Tepung! Atuh para anggota Kenil anu tadina ngan saukur olehok kasima, kuat-kuat ngarangkat bedilna masing-masing. Tuluy ningker ngepung Nyai Kembang. Cileger. Surah bedil patih cileger ditembak-tembakeun. Tapi Nyai Kembang lain jawara atah-atah. Barang ngadenge suara patih cileger maenah buru-buru luncat. Tuluy sarpo muter di luhur. Sakilat ngalung-ngalungkeun senjata rahasia. Hus, celep. Sababaraha anggota Kenil keuna ku senjata rahasia Nyai Kembang anu mangrupakeun kembang malati. Aya nu beunang beheungna, aya nu beunang dadana, aya nu beunang sirahna jeung leungeunna jeung sabajabana sajabana. Kabehanana pating gerowak. Tulung, ampun, tobat. Ampun. Cenah bari tuluy kaceloprak kuyang getih. Ari suara bedil masih terus kadenge pating cileger. Nyai Kembang ditembakkan tunggal juru, ti hareup ti tukang, ti gigir. Ari diserang ku cara kitu mah Nyai Kembang teh teu udah ripuh oge. Malah aya sahiji pelor bedil anu nyerepet hampir bae keuna kana iga burungna. Untungna Nyai Kembang masih kena sempet ngagelelengkeun awakna ka pinggir. Terus buru-buru nangtung deui. Bahaya. Lamun kieu terus carana aing bisa cilaka. Aing kudu neangan cara supaya bisa kabur, cek geuntes Nyai Kembang. Bari terus warna taki-taki.
kareke ngarenghap sakedeung musuh-musuhna geus narembakan deui ku berilna ceger 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 ti hareup ti tukang jeung ti gigir. Celepung Nyai Kembang luncat bari ngalepaskeun deui serangan. Wus wus wus. Senjata Nyai Kembang pating siliwer, pating plesat ka arah musuh. Slap 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 slap. Sababaraha urang musuh kabarenangan deui pating koceak terus ting jarungkel. Nempo kajadian kitu mah serangan musuh mimiti kendor. Anggota kami loba nu pundur-punduran. Ku Nyai Kembang dimanfaatkeun. Cereng Nyai Kembang luncat kana luhur tembok pagar. Tapi kakareke ceder kadenge asra bedil ditembakeun ku Kapten Soma. Pas kabeneran beunang pisan kana palebah punduk Nyai Kembang anu belah kenca. Aduh, Nyai Kembang ngajerit koleang awakna ngalayang rag-rag ka saluareun tembok. Prug sada ti beubet kana taneuh. Udah sampai lepas. Cek perintah Kapten Soma bari ngagorowok. Tuluy katempo sababaraha anggota kami lalumpatan muru kaluar rek ngudag Nyai Kembang. Mitra budaya Sunda panindengan sadayana manawi sakitu heula dongeng Sunda anu judulna Nyimas Kurniasih atanapi kajen ajur tutumpuran bagian kedua. Insyaallah dina sanes waktos urang teraskeun deui. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipadar ku Pribados. Hapunten kakirangana mung dia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.